Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang danguday sareng simkuring pun akang boy sapagodos tangtosna dina dongeng Sunda anu insyaallah raos. Kumaha baraya mitra sadayana, mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina bangkit ayeuna Kang Boy neraskeun hanca nu kungsi katunda nya masih dina lalakon si jalu teureus Cio baraya mitra. Ayeuna bagian kagenep pokona kamari teh dugi ka si Ujang mimiti ngalengkahkeun sukuna nya dilengkahkeun mah sukuna gitu Kang Boy cenah. Pokoknya disanggakeun ieu ka Kang Edi nya wabil khususnya nu aya di Bogor gitu sareng rekan-rekan dongeng Sunda nu sanesna gitu. Sok manco ka Kang Oboy boh dina Facebook na TikTok na YouTube pokona teu hiji-hiji mugi aya dina panampian tur aya dina kahiburna. Ayeuna cuang di lajeng pokona manging di lami-lami lae-lae cuang pru gaskeun. Si Ujang mimiti ngalengkahkeun sukuna tapi karasana rada berat. Maklum rek ninggalkeun imah anu kacida loba kenanganana. Tidinya si Ujang lieur deui kana eta imah, tapi manehanana teh teger kana kaayaan. Kiwari si Ujang leumpang mapai-mapai jalan satapak anu beh sisina lobar mak keneh. Maklum masih keneh baseuh ku ibun isug-isug. Si Ujang juru turun kana lorogan anu dicukangan ku awi dua leunjeur tuluy manehna teh meuntas anjog pisan ka sawahna Haji Koko. Si Ujang nanjak deui ka kebon kapol tuluy mengkol kabeh kencaeun kebon albu. Anu saterusna ngablas pisan ka jalan gede. Kandaraan motor mobil pating suliwer tapi si Ujang geureuh nikreuh wae. Bareng pas tanjakan sawo inyana eureun dina hiji saung anu teu jauh teuing tina sisieun jalan. Si Ujang muka timbalna anu dibungkus ku daun cau kole tangtu meleding hiliwir seungit tina eta sangu. Katambah aya lauk peda japu sesapoe kamari tinggal sapotong deui. Si Ujang dahar mani ponyona keranan camuil barang ti kitu aya sakadang ucing anu nyamperkeun ka manehanana. Teuing ti beh mana eta sakadang ucing mimiti datangna. Wang eong eta sakadang ucing nemberakeun lasa laparna eta ka si Ujang. Anu satuluyna eta hulu pada dibikeun ka sakadang ucing. Kerewek eta sirah peda teh di dahar ku sakadang ucing bangun ku nikmat na keranan. Sanggeus kitu mah si Ujang tuluy deui dahar. Bareng ti kitu sakadang ucing teh geus indi teuing ka mana. Atuh si Ujang tangtu curing hak eta sakadang ucing anu warna bodas teh geus ngaleungit teuing ka mana. Meng. Si Ujang ngagerokan eta sakadang ucing tapi boleh teu kadenge lengkah-lengkahna acan. Si Ujang tuluy meresan urut daharna diselangan ku nginum tina ruas awi. Geus kitu mah inyana nuluykeun lalampahanana bari sakapeung masuk kapikiran ku eta sakadang ucing. Dina wanci sariak layung panon poe geus rereb sasatoan geus mulang ka kandangna sewang-sewangan ngan kadenge mimiti sato peuting geus disarada.
nandakeun saangna beurang kaganti ku poekna peuting. Jalan anu tadina rame kubung bengak sorak kandaraan ayeuna lirga angkat incak, nandakeun jarang kendaraan anu ngulampreng peuting ka eta jalan. Ngeunaan ceuk beja mah eta jalan teh lamun geus repna peuting sok jadi panoloban begal-begal anu kacida bengisna. Kiwari si Ujang Jongjon wae nikreuh ngaliwatan kana eta jalan, tibeh katuhu geus kadenge sorak pating korosa. Tapi si Ujang teh nolih ieu, inyana Jongjon wae nikreuh beh hareupna aya tangkal mahoni badag anu ngahieuman sakuliah jalan. Barang ti kitu celeng para begal ting arajleng. Eta begal teh marake taregos sideung masing-masing nyekel pakarang, timimiti bedog, calurit, bayonet jeung tumbak mah. Kaitung eta begal teh aya 5 na. Begal-begal ngepung si Ujang, tapi si Ujang teu ieu sieun, ianya ningkatkeun kawaspadaan. Tibeh hareup salah sahijina pimpinan begal pok ngomong kieu. Uki sila eka balas lain teh oi. Sorana tegas bari handaruan eta pimpinan begal teh. Kuring mah mung saukur musafir anu milu ngaliwat ka jalan ieu. Kitu tembalna kalayan tenang. Musi lain eka liwat ka ieu jalan. Tang tu kudu nyerahkeun babawaan oi. Kitu ceuk pimpinan begal bari ngacung-ngacung badog anu guguri lapan herang. Naon maksudna si lain nyegat kieu di jalan? Nah eueuh deui pagawean. Tu tumanyana si Ujang ka pimpinan begal. Bangsat, wawandi nanya kitu ka aing ha. Kitu tembalna pimpinan begal anu rada neuntreng. Geus kapalingan naon di kukuring ha? Sakarep ingsun nyebut bangsat-bangsat ka kuring. Kitu tembalna si Ujang bari rada tegas. Kurang ajar, barudak. Ieu cuang cangkalak wae si kurang ajar teh ha. Turun, kabung. Siap. Ayo siap, gas ke bawah. Itu baraya mitranya. Mohon acan dugi ka gelut mah, tapi ya waktosna parantos seep gitu ya. Pokona kabaraya mitra sadayana ngingkilap di komen, di like, sadang di subscribe ieu channel Dongeng Sunda Kang Oboy teh nya. Mohon pokona mah sakitu nu kapihatur hapunten bila aya kelapatan sareng kaluputan tangtos Kang Oboy teh diajar keneh tebih tina nu biasa mah komonya anu para senior dongeng mah ieu mah etang-etang diajar we baraya mitra. Sakitu wae nu kapihatur hapunten tina sadaya kalapatan sareng kaluputan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.